Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahul huda ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya fatahu ya alim, ya fatahu ya alim fathan kabira. Allahumma afhimna bi fahmin nabiyina wa hifdzil mursalina wa bil ilhamil malaikatil muqarrabina. Allahumma akrimna bil fahmi wa hifdzi wa qada'il hawaiz amma ba'd. Puji urang sanggakeun kadat nu maha suci Allah Rabbul Izzati. Muja kadat nu maha kawasa disarengan syukur ka Allah nu maha gopur. Sholawat nu disarengan salam mudah-mudahan dilimpah curahkeun ka junjunan alam nyatana habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kulawargina, ka sahabatna, bahkan ka urang sadaya selaku umatna anu senantiasa berusaha ningkatkeun kataatan terhadap ajaranana. Hadirin wadia balad galuh di mana wae ayana nu kusim guring dipihormat. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Berkat takdirna Allah dina enjing-enjing ayeuna urang sadaya tiasa patepang wasok sanaos melalui udara. Mudah-mudahan ku ayana ieu acara singa jantenkeun wasilah, singa jantenkeun cukang lantaran hiji ku Allah taala dipanjangkeun yuswa bari sehat, dipasihan kakiatan iman sinareng Islam, dipasihan rezeki nu seueur tur pinuh ku barokah Allah, dipasihan keturunan anu soleh tur solihah, dibimbing ku hidayah taufik serta magfirah Allah Subhanahu wa taala. Sadaya wadia balad galuh anu nuju manco di mana we ayana dina saat ayeuna nuju diuji dicoba ku teu damang, mudah-mudahan ku Allah taala dipasihan kesehatan sabihara-bihari, dipasihan kesabaran, ketabahan, salawasna ya dina pertulungan Allah Subhanahu wa taala. Oge urang ngadua ka Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ieu radio galuh langkung majeng kalawan aya dina pertulungan Allah. Nas'alukal ijabah bi barakatumil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin waria balar galuh rahimakumullah. Alhamdulillah ditakdirkeun ku Allah enjing-enjing ayeuna urang sadaya tiasa patepang deui disarengan ku Ustad Adin kan. Aduh alhamdulillah. Teras anu nuju manco aya Bapak Aga Gobras, Bu Eti, Bu Oo, Bu Uki, Bu OS, Umi di Gunung Mareme, Mamah Nabila, Pak Apip, Hajin Pananang, Bu Yuyun, Bu Iis, BKMM Cibuni Geulis, Bu Ani, Bu Lina, Pak Lurah Cibuni Geulis, Mamah Muna, Mamah Hasni, Pak Deden, Bu Siti Aisyah Cienteng, Teh Ida, Bu Lia, nuti sareng sadaya nu nuju manco dina saat ayeuna Bu Eti sareng reng-renganana di Cayur. Mudah-mudahan sadayana aya dina barokah Allah Subhanahu wa taala. Urang neraskeun di wasiatul Mustafa, wasiatna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Ya Ali, wahai Sayyidina Ali, sholli salat anjeun bilaili ti peuting. Walau kahal bisatin sok sanajan seperti meres susu domba. Pal musolli mangka ari anu salat bilaili dina peuting ahsanun nas eta pang alus-alusna jalma naonana wajhan wajahna.
Ya Ali, wahai Sayyidina Ali, idza kabarta di mana-mana takbir anjeun li sholati pikeun salat fafariz maka kudu ngarangkepkeun anjeun asabi'aka kana dua empa akana ramu anjeun warfa jeung kudu ngangkatkeun anjeun yadaika kana dua pandangan anjeun hadwa man kibaika malempengan kana tak-tak anjeun wa idza kabarta di mana-mana takbir anjeun fado maka kudu nyimpen yaminaka nu beulah katu ala simalika kana beulah kenca tantah syarotka dina sahanapeun bujal anjeun wa idza raqa'ta di mana-mana ruku anjeun fado maka nyimpen anjeun yadaika kana dua pandangan anjeun ala rukbatika kana dua tuur anjeun wa fariz jeung kudu ngarangkepkeun anjeun baina asabi'aka di antara ramu anjeun. Masih kena nyarioskeun wasiatna Rasul ka Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Sering dibahas bahwa gelarna Sayyidina Ali itu adalah karamallahu wajhah. Hartosna karamallahu wajhah teh wajahna nu dimuliakeun. Sebab Sayyidina Ali teu pernah kafir heula benten sareng sahabat anu sejenna. Upami teh Abu Bakar, Umar, Utsman, anjeunna lebet kana agama Islam teh pernah jadi kafir heula. Tapi Sayyidina Ali karamallahu wajhah anjeunna dina agama Islam teh keur alit, mentak teu pernah kafir heula. Sehingga sering dibahasakeun upami teh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sedengkeun Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Nah, ya Ali wahai Ali sholli billaili walau kahal bisatin. Salat anjeun peuting. Tegasna mah salat tahajud. Maknana sholli billaili teh salat tahajud. Sabab dina Al-Qur'an sering ku urang dibaca bahkan di emutan. Maqama mahmuda lamun teh zaman nu mampu tahajud maka bakal ditempatkeun ku Allah dina tempat anu terpuji walau kahal bisatin sok sanajan seperti meres susu domba geuning diibaratkeun kiaskeun kana meres susu domba hartina dina pada sulitna lamun teh Allah nyadiakeun saparapat peuting pikeun jalma nu hayang eling tahajud ka Allah minimal 2 rakaat sulit ka bina-bina sabab godaan jeung tantangan ogenan sulit beuki sulit ngalaksanakeunana beuki besar Allah bakal masihan perkara anu dipasikeun ku Allah sedegen saparapat wengi teh mangrupakeun saatul ijabah saatna waktuna ijabah Allah nu bakal dipasikeun ka eta jalma. Upami di Mekah aya maqamul ijabah, aya tempatna ijabah, di urang mah aya saatul ijabah, aya jam-jaman ijabahna Allah. Irawa ijabahna Allah di antawisna eta nu saparapat wengi. Saparapat wengi baina adani wal iqamah antara adan jeung qomat, antara khutbah kahiji sinareng khutbah kadua disebatna teh saatul ijabah. Tatkala batur keur teu ngadua, tatkala batur keur tibra sarare, urang hudang peuting ngangkatkeun panangan jeung sabangsana ngadua ka Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dina hiji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lamun teh mah hiji salaki, lamun teh mah keluarga, salaki jeung pamajikan, komo jeung anak keturunan, hudang peuting rek ngalaksanakeun tahajud babarengan, maka kataballahu minadz-dzakirina wadz-dzakirati katsira. Dituliskeun ku Allah golongan istri nu dikir, golongan pameget anu dikir kasiron kalawan dikir saloba-lobana. Cing kira-kira urang sabaraha taun ayeuna rumah tangga, sabaraha kali urang ngalaksanakeun tahajud babarengan salaki jeung pamajikan. Naha osok atawa tara, naha masing-masing, ieu mah lamun teh mah babarengan peperieun salaki di masjid tara diangkat jadi imam cing sakalian tahajud di bumi. Ku ibu di cenah ti hareup, ibu ti tukang tatkala Allahu Akbar, geger alam malakut alam malaikat sabab setiap wengi malaikat ngontrol ka alam dunia ningali bumina nu caang jeung rame.
lain caang ku lampu, lain rame ku alat musik, tapi caang jeung rame nanti ningali zaman nu keur dzikir, ningali zaman nu keur tahajud, ningali zaman nu keur maca Quran, setiap wengi malaikat ningali. Komo eta lamun teh masalah ki jeung pamajikan, mantak sakalian saumur sehirup sakali malamun teu mampu sabulan sakali atawa saminggu sakali komo lamun unggal poe atuh satahun sakali atawa saumur hirup sakali mah babarengan tahajud diajakan ku carogena. Lamun teh isukan ngadakwa di akhirat, anjeun teu pernah ngadidik ka kami kana perkara nu hade, kapan pernah ngajak tahajud babarengan? Sedengkeun dituliskeun ku Allah kataballahu minadz-dzakirina wadz-dzakirati katsira. Dituliskeun ku Allah golongan istri nu dikir, golongan pameget nu dikir kasiron kalawan dikir saloba-lobana. Sok coba bayangkeun carogi ti payun, ibu ti tukang Allahu Akbar. Nenangkeun hate, masrahkeun diri tina setiap aktivitas, tina setiap kahayang, tina setiap kabingung kadat nu maha kawasa nyatana Allah Subhanahu wa taala. Cek bapak telah aing teu bisa ngaduan agenan lamun teu tiasa-tiasa teuing ku basa Sunda ogenan Allah uningaeun. Sok bapak ti payun ngangkatkeun pandanganana ibu ngaminan ti tukang. Cek bapak teh ya Allah, pasihan abdi kekuatan iman, Islam, ihsan, diri abdi jeung keluarga abdi. Ibu di tukang amin. Sora amin nu jadi istri leuwih merdu tibatan biduan anu keur nyanyi. Cek bapak teh ya Allah, pasihan rezeki anu seueur tur halal, cek ibu teh amin. Ngan duana nu rada umum ulah soranganeun atau ngaduakeun batur ai diri sorangan teh diduakeun. Ya Allah solehkeun pamajikan abdi, cek salaki, cek pamajikanana teh. Nah aing ngungkul anu diduakeun teh kawasiana geus soleh wae. Komo lamun kieu mah ya Allah, abdi teh teu hoyong namihan bojo, mung abdi teh hoyong nyobian namihan mitoha. Cing kira-kira ku ibu diaminan moal. Tuh. Geger alam malakut kataballahu minadz-dzakirina wadz-dzakirati katsira. Dituliskan golongan istri nu dikir, golongan pameget anu dikir kasiron kalawan dikir saseueur-seueurna. Fal musolli bilail ahsanun nas. Ari jalma anu salat bilaili ahsanun nasi wajhan. Saha jalma anu tahajud salat peuting ahsanun nasi wajhan. Pang alus-alusna wajah. Kapan cai anu pang sae-saena teh? Di mana cai can dipake ku batur, di mana cai wengi geus ngendap kokotorna, tasigana jang menjaga penyakit atau wabah corona ogenan setiap wengi nganggo cai. Upami cek kesehatan sering dibahaskan ukur ngumbah pandangan unggul, tapi lamun cek konteks agama Islam teh jadi dulu wudu, nganyar-nganyar kana wudu jadi had dohirna had luarna badan urang kakumbah. Nah di antawisna sabada urang sare ngadua alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur, langsung kacai wudu. Wudu niiskeun pikiran, niiskeun hate, ahsan wajhan. Pang alus-alusna wajah teh, pang alus-alusna manusia tina sudut wajahna, sabab wajahna bakar bercahaya. Tina tapak min asaril solati, min asaril sujud, min asaril wudu. Tina tapak wudu, tina tapak sujud, tina tapak tahajud, ahsan wajhan. Jadi wajahna bercahaya, tenang pikiranana, sebab aya masalah nu bisa diselesaikan ku diri sorangan, aya masalah nu can dipasian jalan keluarna menurut Gusti Allah. Maka lamun tema urang saparapatungi ngadua sabada tahajud, heg ngagaduhan masalah, pasrahkeun setiap masalah ka Gusti Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Kul bejakeun ku anjeun Muhammad yen Allah teh esa Allahus somad. Allah tempat bergantung, ngagantungkeun kahaya, ngagantungkeun diri, ngagantungkeun setiap permasalahan kadat nu maha kawasa nyatana dat Allah Subhanahu wa taala. Sapertos Rasul sering dibahas. Tatkala anjeunna bade hijrah terus sareng Umar bin Khattab, anjeunna teu langsung ka Mekah sabab umat kafir moro ka Umar bin Khattab, ayeuna lebet ka guha. Ka guha sur pamita lepat. Makanya guhana pondok. Umat kafir ngudag. Geus aya di hareupeun guha.
Umar bin Khattab nyarioskeun ka Rasulullah, ya Rasulullah, umat kafir jeung bala tentara geus aya payunan gua, kumaha ye urang dina situasi kondisi samuda kieu? Jawaban Rasul, la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Ulah sieun ulah susah, Allah beserta urang sadaya. Artosna tatkala aya permasalahan anu sulit kurang dihadapi, la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Ulah sieun ulah susah, Allah beserta urang sadaya. La ilaha illallah, la maujuda illallah, di dieu kieu ayeuna abdi tapak damel Allah. Rasul ogenan dina waktu keur genting kitu. Umar bin Khattab duy ka ngadeg la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Ulah sieun ulah susah, Allah beserta urang. Tatkala urang diuji dicoba ku Allah, gugah saparapat mengi tahajud komo babarengan salaki jeung pamajikan, pasrahkeun setiap urusan ka Zat Maha Kawasa nyatana Allah Subhanahu wa taala. Ahsanun nasi wajhan, pangsae-saena wajah. Hadirin wa diabalar galuh rahimakumullah. Ketua FKDT Kota Tasikmalaya Keresana Kyai Haji Ahmad Sapei, alhamdulillah hadir. Ketua para penyuluh agama nu aya di Kota Tasikmalaya, grup ngaliwat sagala aya anu alhamdulillah sasarengan teras-terasan bikin nyebarkeun siar. Kapan kamari tos diseratkeun nadoman tahajud. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa li jami'il muslimin. Tahajud teh pasunatan tapi kudu dilakonan, sabab eta parentahan nu tertera dina Quran. Diangkatkeun derajatna kana makom terpujina, hudang peuting tahajudna, leungitkeun rasa tunduhna. Wajah bakal cahayaan, tapak sujud ka Pangeran, tahajudna dilakonan saperti lu peuting pisan. Tahajud suami istri ditulisku Maha Suci, loba dikir tenang ati, aya cahaya ilahi. Beres salat tahajudna, diangkatkeun pandanganna, doa ka Allah Ta'ala pasti bakal ijabahna. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wali jami'il muslimin.
sehat jasmani ruhani pikeun jalma anu ngarti tahajud penting gesurti tujuan ilahi robi tahajud jadi jembatan kana surga ti pangeran niat menang karidhoan sangkan menang kabagjaan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wali jami'il muslimin hayu urang sarerea diajar ngamalkeunana udang peting sing biasa sangkan hirup bahagia Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wali jami'il muslimin. Tahajud jadi jembatan pikeun menuju karidoan Allah. Udkhulu ilal jannah, lebet kana surga na Gusti Allah. Da kanikmatan dunia makan dibatasi. Harta nu urang dikumpul-kumpul hiji waktu bakal ditinggalkeun atawa urang bakal ninggalkeun kana harta. Tapi kanikmatan nu abadi tatkala urang kenging karidoan Allah, udhulu ilal jannah, lebet kana surga na Gusti Allah diantawisna melalui amal-amaliyah urang dina waktu ngalaksanakeun salat tahajud. Mudah-mudahan urang sadaya sing tiasa ngamalkeunana. Ya Ali, wahai Sayyidina Ali, idza kabata di mana-mana takbir anjeun li sholati. Pikeun ngalaksanakeun salat pado khudman kibaihi mana? Yaminaka ala simalika li sholati pabarja asobi akarang kepkeun ramu anjeun warpa angkatkeun yadaika khudman kibaika tatkala anjeun rek ngalaksanakeun salat sok angkat rangkepkeun pandangan anjeun. Jadi painten kieu malempengan kana tak-takna. Jadi takbiratul ihram nu kalebetkeun kana rukun qauli nu kahijina. Allahu akbar kan aya rukun salat teh kabagi 3. Hiji aya rukun qauliyah nu bangsa ucapan. Aya rukun qalbiyah nu bangsa hate, aya rukun fi'liyah. Rukun nu bangsa ucapan, rukun nu bangsa hate, rukun nu bangsa pagawean. Rukun nu bangsa ucapan mulaina takbiratul ihram, Fatihah, tahiyat, sholawat, jeung sabangsana. Rukun fi'liyah, ruku, sujud, aya rukun qalbiyah, rukun nu bangsa hate. Kumaha ari ngangkatkeun pandangan ieu sanes kalabatkeun rukun namun kahukumna surat bahkan diwasiatkeun ku Sayyidina Rasul ka Sayyidina Ali. Allahu akbar sedangkan nu disebut niat teh qasdu sayin muktaronan bipilihi. Ngamaksud hiji perkara bari prak migawena eta perkara. Kumaha ari usolli fardhol maghribi salasa rakaati mustaqbilal Ka'bah makmuman atanapi imaman atanapi adaan lillahi ta'ala eta sanes kalebetkeun kana niat tapi kalebetkeun kana talafuz niat hartosna lapadna niat hukumna sunat Imam Syafi'i nyarioskeun anu kalebetkeun kana rukun qalbiyah mah nu rukun bangsa hate mah tatkala urang keur maca takbiratul ihram Allahu akbar
lisan ngucapkeun Allah, na jero hate niat abdi salat maghrib 3 rakaat madep ka kiblat fardu karena Allah taala. Eta disebatkeun nu kalebetkeun kana rukun qalbiyah, disarengkeun antawis takbiratul ihram sareng niat. Ngan hukumna sunat ngangkatkeun pandangan rangkepkeun pandangan anjeun berarti sapertos kieu. Khudman kibai malempengan kana tak-takna Allahu Akbar. Simpen nu katuhu ti luhur, nu kenca ti handap. Disimpen. Bahkan hiji riwayat nyarioskeun dada nu beula kenca. Hanapeun dina dada beula kenca. Sabab di dinya tempat cicingna setan. Tuh. Jadi disimpen simbol nahan setan ulah dugi ka ngaganggu. Sabab setan ngaganggu anu salat jeung ngaganggu nu sare. Waktu Rasul nuju sareng sahabat nuju aya di masjid, ternyata setan ngaganggu kene nu salat daripada anu sare. Ditaros ku Rasulullah, nah anjeun ngaganggu anu salat padahal gampang kene ngaganggu nu sare. Cek setan teh nu sare mah hiji ngadoa, kaduana nu salat mah hiji sebagai tihangna agama. Sabab lamun teh mah salatna goreng, berarti tiangna ugenan goreng. Cing kira-kira urang salat nah kalebetkeun kana tihang nu dina beton nu kuat, di kalebetkeun tina tihang awina nu kolot atau nu ngora. Lamun awina nu ngora teu kaopat tebak angin ka kaler milu ka kaler, angin ka kidul milu ka kidul, tapi tiang nu kokoh mah rek kumaha angin cobaan ogenan kuat. Takbiratul ihram angkatkeun pandangan anjeun Allahu Akbar. Simpen pandanganana. Tatkala urang maca Allahu Akbar berarti beres urusan dunia. Kan urang mah aturan keur salat sok sagala inget. Hartosna Allahu Akbar teh kan Allah nu Maha Agung. Teu aya nu agung iwati Gusti. Allah harta teu agung, jabatan teu agung, kapangkatan teu agung, keturunan teu agung. Sagala rupa perkara teu agung, nu agung dat Gusti Allah. Tatkala urang maca Allahu Akbar diangkatkeun pandanganan disimpen beres niatna ngayakini yen Allah teh anu agung, geus poho urusan duniawi. Tapi sulit dina waktu salat urang mepohokeun urusan duniawi. Ibu-ibu rek salat asar hek can nyangu cek pikiran teh rek nyangu heula, ek salat heula ameh jongjon nyangu teh. Hek can aya sangu salaki rek datang Allahu Akbar. Dina waktu tengah-tengah salat kayak ieu teh gasna aya keneh mikiran gas. Bahkan asa eueuh di tawarung tatangga teh mapai keur salat neangan gas. Kapangi gasna nyangu. Iya kan, budua iya kan nastain ngisikan. At-tahiyat, maca at-tahiyat ogenan geus beres jeung nyamal nepi ka assalamualaikum. Dina keur salat geus beres, dina luar salat. Nah kira-kira salatna bakal jadi dangdanan. Sabab salat teh kan kabagi tilu. Hiji, aya salat anu pangkatna sah cumpon syarat jeung rukun. Hatena malaweung. Kadua aya salat anu batal ngalaksanakeun salah sahiji pabatalan salat. Katilu aya salat anu makbul. Ai salat nu makbul mah nu ditarima ku Gusti Allah. Nyatana salatna nu dibarengan jeung husu antara pikiran, antara lisan, antara anggota badan, antara hate milu salat kabehanana. Sedengkeun urang teh aya aturan hate mah teu milu salat. Lisan salat babacaan, panangan sampean anggota badan milu salat ngan hanya kal pikiran jeung hate mah teuing ka mana-mana. Sulit memang tapi diusahakeun samkan hayang nepi kana pangkat salat anu makbul. Pami telepat Siti Robiah Al-Adawiyah asa pernah hikayatna dicarioskeun.
Siti Robiah Al-Adawiyah seorang istri anu solihah. Kira-kira ibu-ibu bade nurutan moal. Mudah-mudahan tiasa nurutan. Siti Robiah Al-Adawiyah seorang istri nu solihah. Kumaha prosesina? Setiap wengi Siti Robiah Al-Adawiyah sok nganggo angoan ipis. Cing kira-kira ibu sok mangge angoan ipis rek kulemna. Naon disebutna teh lah zaman ayeuna mah nu pake pakaian ipis. Heg bari sarareungit. Sanggeusna kitu peuting nawaran kanu jadi salakina kaya atawa aya kaperyogian teu ka abdi dina wengi ayeuna. Cing kira-kira ibu sok nawaran kanu jadi salaki. Kebahagiaan yang terindah tatkala salaki ditawaran kudu jadi istri. Nah. Sawaasnya. Tuh. Lah tadi tawaran ogenan soko korobet sorangan. Justru ditawarna kudu jadi pahala. Aya kaperyogian teu dina wengi ieu ka abdi ceuk istrina. Lamun aya kaperyogian meureun kikituan, lamun teu aya kaperyogian maka pakaian anu tadi nu ipis digenti ku anggoan ibadah. Lamun anggoan ibadah ayeuna meureun mukena digenti ku mukena amparkeun sajadah Allahu Akbar. Dina hiji wengi eta Siti Robiah Al-Adawiyah anjeunna salat 2 rakaat. Beres salat 2 rakaat, terus anjeunna kulem, dina kulemna ngimpi. Impianana menak hiji tangkal anu badag, leubet buahna, daunna hejo, ditingali ti kajauhan. Ceuk Siti Robiah Al-Adawiyah, ya Allah, ieu tangkal teh badag, jaba leubet buahna. Wah, aspi untungeunana pasti bakal seueur lamun dijual. Disampeurkeun eta tangkal ku Siti Robiah Al-Adawiyah, ternyata loba oge nu muragna. Na jero hatana ya Allah lamun ieu buah napel we kabehanana, pasti loba piuntungeunana. Datang hatib dina impianana, soranu tanpa jentul, wahai Robiah Al-Adawiyah, wahai Robiah Al-Adawiyah, ieu tangkal anu leubet jeung aya buah loba nu murag teh gambaran salat peuting anjeun. Naon sababna ieu buah napel jeung naon sababna ieu buah murag? Nu napel mah sabab anjeun inget ka Gusti Allah. Anu murag mah sabab anjeun dina tengah-tengah salat inget kana adonan roti. Sing kira-kira urang keur salat seueur buah nu napelna atawa seueur buah nu muragna. Hatena milu salat sok sanajan sulit, minimal rukun kolbiah, rukun nu bangsa hate mah kudu aya. Allahu Akbar, angkatkeun panangan ka luhur, Allahu Akbar, niat abdi salat. Kapan rukun niat dina salat fardu teh? Minimana hiji qasdul fi'li, niat migawe, niat abdi salat. Kaduana ta'yin tentukeun salat naon kudu disebut na jero hate, naha lohor, asar, magrib, isya, subuh. Teras pardiahna pardukna kudu disebutkeun na jero hate. Lamun teu aya nu tilu eta berarti teu jadi niatna, teu jadi niatna berarti teu jadi salatna. Anapun 4 rakaat madep ka kiblat eta mah kasampurnaan niat. Ngan lamun hoyong nyambung berjamaah mah wayana kudu jadi aya niat makmuman atawa aya niat imaman. Waida rokaat tadi mana-mana ruku anjeun, padok maka nyimpen anjeun yadaika kana 2 panangan anjeun ala rukbatika kana tur anjeun jeung rangkepkeun antara ramu anjeun. Tatkala anjeun ruku, tonggongna kudu lempeng, pananganna simpen dina tuur bari dirangkepkeun. Nanakeun dian diri teu walakaya, teu daya, teu upaya, teu ngagaduhan kakuatan kecuali ku pertulungan Gusti Allah. Ruku urang eta teh parentahan Allah. Sabab ari salat sanes sungguh salat ritual. Ai salat ritual mah lohor, isya, magrib, subuh. Nu 5 waktu teh aya salat sabada salat, ngamalkeun salat sabada salat. Tatkala salat diniatan karena Allah nu tadi teh dibarengkeun jeung takbiratul ihram,
maka aktivitas sapopoe ogenan urang kudu diniatan karena Gusti Allah. Rek sasapu niat karena Allah, rek nyeuse niat karena Allah, lain karena lobana seuseun. Sok ibu osok diniatan nyeuse karena Allah. Bapak rek usaha lain rek neangan artos, tapi rek neangan ridho na Gusti Allah. Ai geus menang ridho mah pasti sagala bakal dibikeun. Ibu ngalayanan salaki karena Allah, karena artos. Ketu boga duit mah ditoelan ku salaki jijing sia kaos loba duit wae. Naudzubillahi min dalik. Mangkana lamun teh mah istri nolak kana kahayang salaki sapeuting maka dilaknat ku Allah nepi ka subuh. Mantang ibu daripada dilaknat nolak kana kahayang salakikeun we antep sina ulin sorangan. Tuh. Nah, ruku ogenan nandakeun yen diri teh teu daya teu upaya taat kana parentahan Allah dititah ruku sok sanajan sulit. Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah. Nandakeun yen diri teh mangrupakeun hamba Allah anu taat turut kana parentahan Allah. Nandakeun ruku kahormatan yen diri teu ngabogaan kahormatan kecuali lamun ku Allah dipasihan kahormatan. Seperti orang berzikir, subhanallah, 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 maha suci dat Allah, maha suci dat Allah, manusia mante suci nu suci iwati dat Gusti Allah. Harapan tatkala urang keur maca subhanallah, Allah nyucikeun kana diri urang. Allahu akbar, Allah nu maha agung, terus maca Allahu akbar 33 kali sabada salat. Harapan yang urang teu agung, nu agung iwati Allah. Allah ngagungkeun derajatna ka diri urang. Alhamdulillah sagala puji kagungan Allah. Urang mah teu ngagaduhan pujian. Teu pantes urang mah dipuji. Da batur apaleun kana kahadean urang teh sabab ku Allah disumputkeun ka gorenganana. Lamun ece aya nu muji, ece mah beunghar. Padahal lamun dibukakeun catatan hutangna ka ditu ka dieu. Moadaekeun muji lamun apaleun eusina. Mantaku Allah disumputkeun ka gorenganana. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Teu aya di pangeran salian ti Gusti Allah. La ilaha tayadat nu wajib diibadahan illallah angin Gusti Allah sebagai tujuan. La maksuda illallah nu dituju iwati rek neangan karidoan ti Gusti Allah. Eta dirukukeun. Tongongna di conongkeun, simpen pandanganna kana tuur bari dirangkepkeun. Nandakeun yen urang taat turut teu daya teu upaya teu ngagaduhan kekuatan kecuali ku pertulungan Gusti Allah. Hadirin wa diabalar galuh rahimakumullah. Terakhir urang muhasabah, urang maca kana diri. Yen urang teh lain jalma anu suci. Urang teh jalma anu kotor. Aya uturan urang dina jero hate teh hayang urusan duniawi dibeungharkeun. Ku Allah geus dipasihan jalan pikeun salat duha teu dilaksanakeun. Satu sisi ya Allah kunaon abdi teh asa hina-hina teuing di alam dunia. Padahal Allah geus nyadiakeun salat tahajud nu kudu dilaksanakeun. Sedengkeun Allah geus ngajanjikeun dina Al-Qur'an, wa minal laili fatahajjad, dina sebagian penting anjeun tahajud. Nepi ka maqama mahmuda, kana tempat anu terpuji, tapi aya aturan urang tara ngalaksanakeun. Urang hirup babarengan rumah tangga salaki jeung pamajikan. Liburan bisa babarengan, ka mana-mana bisa babarengan. Tapi pertanyaan anak kunaon teu mampu tahajud babarengan. Sedengkeun geus dijanjikeun ku Allah kataballah minadzakirina wadzakirati katsira. Diseratkeun ku Allah golongan istri nu dikir, golongan pamegat anu dikir kasiron kalawan dikir saseueur-seueurna. Satu sisi urang seueur tuntutan ka Allah, tapi di sisi lain naon ku Allah geus didawuhkeun aya turantara ku urang dilaksanakeun.
Kaduana kahirupan nu keur ku urang dijalani aya aturan seueur keneh midamel dosana daripada midamel hadena. Seueur keneh maksiatna daripada taatna. Seueur keneh caliweurana daripada keseriusan ibadahna. Sehingga lamun teu malautan nu sakitu luasna, gunung nu sakitu luhurna dibandingkeun jeung dosa nu pernah ku urang dipidamel, maka seueur keneh dosa. Maka dina ieu saat urang peureumkeun panon dohir, urang bukakeun panon batin, urang ngaoskeun istighfar sasarengan. Mudah-mudahan ku melalui barokahna istighfar hiji Allah nurunkeun pangampura kang urang sadaya. Melalui barokahna istighfar putra-putri urang sadaya mudah-mudahan sing kalebetkeun putra-putri anu soleh tur solihah. Melalui barokahna istighfar anu nuju sulit milarian rezeki sing dijembarkeun rezekina. Nu ngagaduhan masalah selesai masalahna. Nu ngagaduhan hutang piutang sing aya jalan kaong ngalunasanana. Melalui barokah istighfar ibu rama urang sadaya. Wargi-wargi sadaya wadiabala galuh anu parantos mulih ka rahmatullah. Mudah-mudahan ditampi iman Islamna, dihapunten dosana, ditempatkeun dina patamanan surgana Allah Subhanahu wa taala. Melalui barokahna istighfar nyuhunkeun doa ti sadayana. Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren Al Istiqomah SMP Terpadu Al Istiqomah Leuwi Budah Cibuni Geulis Bungur Sari Kota Tasikmalaya. Mudah-mudahan sing aya dina kamajengan, sing aya dina kalancaran, sing aya dina kagampilan. Urang sakali di urang peureumkeun panon dohir, bukakeun panon batin, konsentrasikeun hate, pikiran, anggota badan, urang ngaoskeun istighfar sasarangan. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqli amalan makbula wa wahabli rizqan wasi'a wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Ilahi las tulil firda si'ala wala aqwa ala naril jahimi fahamli taubatan waghfir dunubi fa innaka ghafiru dzanbil azimi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Para hadirin wa diabalad galur rahimakumullah. Bilih tema aya nu tengiringan dina acara pangaosan Mutiara Pagi di Radio Galuh. Tiasa siaran ulangna aya di channel YouTube Istiqomah TV
pantosan subscribe, like and share, disebarkeun kanggo nyebarkeun Mau'idatul Hasanah urang silih wasiatan dina jalan kahadian, silih wasiatan dina jalan kasobaran. Oge aya sababaraha sholawat ngadoman, aya sholawat tentang tahajud, aya sholawat ngadoman hisaban, alam mahsyar, syukuran, sadayana aya dina Istiqomah TV. Kumari sakitu kunjungi channel YouTube Istiqomah TV. Mudah-mudahan janten jembatan kanggo dakwah kenging kariduan Allah Subhanahu wa taala. Salam takdim ka pimpinan-pimpinan pesantren wabil khusus nu aya di Kota Tasikmalaya, pimpinan Pondok Pesantren Bahrul Ulum, tersana Abi Cecep Bustomi, tersana pun guru ogean Kang AM Munawar, teras para pimpinan-pimpinan pesantren sadayana. Mudah-mudahan salamina aya dina pertulungan Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.